Assalamualaikum baraya tepang deui dina saum anu kasalapan ieu alhamdulillah cuacana mendukung pisan ieu sim kuring nuju ngagebug pare anu kenging ngarit kamari. Alhamdulillah kareresan digebugna meuni babari katambih parena asak teuing. Ayeuna mah aya nu maturan ngalapare teh aya murang kali sareng pun bojo padahal mah kusim kuring teh dicaram. Wios teh kenging mantosan hawatos bilih cape soalna karunya nuju saum. Tinggal baraya meuni bala abong jaramina rada aya panyawatan salit. Biasana pidameleun sakieu teh parat 2 dinten. Ge ayeuna mah tos sabaraha dinten teh acan beres malum babarian lungse sasi saum anu barokah kieu mah. Dikereuyeukkeun we salit-aliteun sugan samingoneun atuh pidameleun teh. Tah singkat carita ieu sim kuring di karungan heula diayak sareng napianna mah engke we dicaket bumi. Saatos di karungan salit-aliteun dilajeng ngagebug deui kumargi pameng gebugeunna salit deui. Saatos rengseng ngagebug ngarungan deui pare kumargi bade diakut parena teh kenging salpok ieu pas bade mangulna dibantosan ku pun bojo margi atos lungse ieu teh hayu ayeuna mah kusim kuring bade dikereuyeukkeun diakut parena sangkan enggal-enggal uwih